Bismillahirrahmanirrahim. Wal falaula ayyufariqo aniyata biayan dia walaula maka utawi kang leuwih utama eta ayyufariqo kudu misah-misah siapa anu wudu aniyata kana niat biayan dia sakirana niatan kalawan kudu niatan si jalma anu wudu ingda kulin nalika saban-saban saeji min gosdil kapaeni tina kawasu panangan dua kap yekap lamun ieu disebut nanti bahasa Arabna rohat lamun kap mah mubeng ieu oratna awewe teh jami'ul badan hatta wajhi illal wajha wal kapaini kecuali pamenteun jeung efek-efek dua lain rohat sok aya salah tafsir yen orat awewe teh dina keur salat teh lamun awewe katingali tongong leungeunna tongong ieu mangka eta teu sah tah nu dimaksud kapaini mah nyaeta ieu ari ieu mah dibat rohati hartina rohat teh dampal leungeun. Jadi awewe teh make mukena teh nu alus mah mukena syar'i lain mukena kalong. Ari mukena syar'i mah nyata nu saluhur ti luhur ka handap anu make leungeun dicawiskeun naon dicawatkeun ti dieu make cincin geuningan. Jadi we katutupan katingali geuningan curugna ramona teu jadi teu sana salat. Dayeuna teu kaasup orat dina salat. Gitu. Kumaha lamun aya awewe, jadi kana orat kena jadi pangarti we. Kumaha lamun aya awewe salat keur salat ieu tah. Make mukena sapotong sakieu jeung ieu dirokan we make sarung epinya. Ieu make mukena sapotong katingali di handap teh da di jerona teh dikutang-kutang acan make naon katingali oratna kumaha tah batal teu jeung sim kuring batal naon sababna dan jadi teu batalna salat mah katingali orat di handap. Contoh ajengan baheula salat di masjid ditajung ari tajungna teh ku talupuh aya budak ngintip di handap katempo siji kanyutna keur nantung batal teu salatna teu batal eta mah. Kumaha lamun digigir ti dieu katingali aya sarung di bolong atawa di tukang sarungna bolong da tukang ngarokok batal teu batal eta mah. Awewe oge lamun katingali digigir padi dieu mah digigir kaasupna keur ruku keur sujud karena takbiratul ihram ngangkat leungeun pas nalika eta katingali ngaborelak dadana atawa kelekna sanajan bari make baju dari kaos unggul batal eta oge. Batal lamun make murkah nu kalong murkah nu sapotong-sapotong teh usahakeun dina jero murkah nu sapotong-sapotong eta make bajuna nu paranjang ulah ketika tepuni lamun make mukena anu naon anu kena sami mah anu naon anu sabusna anu sebutna teh mukena naon teh karena teh mukena sabus teh gara tah mangka eta mah teu kudu bisingkeun di baju ke di jerona da geus katutup auratna gitu. Nah jadi paula mangkani anu leuwih utama kemana dia ingda goslil wajib wal
Summa fardol wudu'i maka kali-kali niat ieu si jalma fardol wudu'i kana pagu wudu ingda gostil wajhi nalika ngawasu pameunteuk hatta taputa hingga kepot naon padilatus tishabin niati padilah atawa kaunggulan kalanggeun niat min awalihi timimitina wa padilatul madmadoti jeung kautamaan madmadoh wal istinsaqi jeung istinsak ma'an kisalihan roti syabat sarta narima kawasuna bibir luar bebeudeuh bibir cekamari lamun aya jelema geus nganiatan wudu dina nalika keur ketemu geus niat abdi wudu terus si bibir luar teh naon kakumah tah eta bibir luar teh ieu teh juz'un min wajhin sa juz daripada wajah mangka leungit sunat madmadoh leungit sunat istinsak sabab geus asup kana wajib geus asup kana pagu wudu mana nu leuwih utama nama fal aula mangka ari anu leuwih utama eta lain pariko kudu misah-misah si jelema aniata kana niat biayan hingga kulin min gostil kapaini wal madmadoti wal istinsaki sunnatal wudu contoh kahase teh ini KWC ka tempat wudu sabada ini ke tempat wudu dina tempat wudu teh niat dina hate teh niat abdi elemen di Allah ngawasu pameunteun ngawasu panangan kokocok heula dina keur kokocok teh niatan dina hate niat abdi ngalaksanakeun pasunatan wudu niat abdi kokocok ngalaksanakeun pasunatan wudu dadak we kakemu eta ge kakemu oge niat naon niat abdi ngalaksanakeun pasunatan wudu lain niat wudu tapi niat ngalaksanakeun pasunatan wudu mangka eta sunat-sunat musejen teu jadi pot atawa istinsak nyingsreuk cai teh urang mah di kieu padahal teh dina kareta nama diingsreuk cara diukurah gitu tetuman mah dieu geus tuman moal tah istinsak nyingsreuk caina disebrengkeun sabada disebrengkeun tah eta oge nganiatan niat abdi ngalaksanakeun pasunatan wudu kunaon teh mangke kudu kitu hatta sumapatul wudu'i mangka kali-kali dina waktu ngawasu pameunteun teh sumapatul wudu'i mangka kali-kali kana pagu wudu hingga gostil wajhi dina nalika ngawasu pameunteun kunaon mangke kudu make niat masing-masingna hatta lataputa sehingga supaya tepot naon padilatus tibabi niat ngalanggengkeun padilah ngalanggengkeun niat boga padilah ngalanggengkeun niat naon niat pasunatan loba ganjaran niat ngeur naon ngeur ketemu nganiatan pasunatan wudu dening sreuk cai nganiatan pasunatan wudu tah eta teh ngajadikeun teu pot padilah kautamaan ngalanggengkeun niat min awalihi timimitina wudu tapi katungtungna timimiti wudu wa padilatul madmadoti wal istinsak jeung padilah atawa kaunggulan madmadoh ketemu jeung istinsak ma'an kisalihan roti syabat sarta narima kawasuna bibir luar pancen tadi lamun ketemu geus nganiatan wudu ari kakamuna teh kawasu bibir luar ta bibir luar teh juz'un min wajhin juz dina daripada pameunteun mangka eta kuayana niat eta
mimiti niateh dimimiti min awali juz'in min wajhin dimimiti juz min ayat dina pamunte gitu. Wadaniha wasnu dohiri wajhi wallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kamari deui. Anu kalangkung 158. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa nuzila intinya mimitina dulu. Aya sababun nuzul. Jeung diturunkeun Fiman dina martelakeun jalema harrama anu ngaharamkeun ieu si jalema asawa iba ing piro-piro onta saibah wana wihan lan umpamane sawaib. Ya opo ya ayuhan nasu ayat ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu eling manusia. Kulo kudu mangan sira kabeh mimma saking barang fil ardi kang tetepian ing dalam bumi halalan halek halal halun utawi halalan iku dadi halal thayyiban tur kang bagus sifatun utawi lafaz thayyiban iku dadi sifat muakkadatun kang naokiran mustalidan tegese kang den bilang-bilang enak wala tatabi'u lan aja anut sira kabeh ulah ora tapi aja tak ulah khutuwati syaitona ing piro-piro lengkah setan khutuwati syaitoni ing piro-piro lengkah setan turuki syaitoni tegasna piro-piro dadalan setan tazyinahu tegese papaes syaiton innahu satune setan lakum kedewe sira kabeh iku aduwun musuh mubinun kang pertela Bainul adawati tegese pertela ngamusuhan innama ya'murukum pasti namarentah syaiton ing sira kabeh bisu kalawan kaalaan alifni tegese dosa wal fahsya'i lan padarlan kang alak al-qabih tegese kang celak syar'an mungguh syarat wa taqululan yen ngucap sira kabeh ala Allah ing ngatasé Allah maing barang la ta'lamuna kang ora weruh sira kabeh min tahrimi saking ngaharamaken barang lam yuhrim kang ora ngaharamaken Allah iman atau lam yuhram kang
sababun nuzulna ieu ayat dina zaman baheula ieu ayat teh diturunkeun khitabun li ahli Makkah ngahitoban ka ahli Makkah baheula nama ari ayeuna mah diumumkeun ka sakabeh manusia asalna ieu ayat teh diturunkeun ti man haronas sawaid dina mertelakeun jelema anu ngaharamkeun saibah ari saibah teh jenis onta wasawaib jamu saibatun jamatina lapan saibatun ari dimaksud saibah teh wal muradu biha fi urbil jahiliyah annaqatu awil bahiru amanturoh lisonah hiji onta anu dicawiskeun dinadarkeun keur tapekok onta sesembahan jangan baheula orang kafir jahiliyah ngayakeun sesembahan kumaha rupa onta tah onta nu sok dipake sesembahan teh disebut we onta saib artina onta anu geus dijual atawa dibikeun ka saha atapekok kulantaran eta onta geus dibikeun ka tapekok mangka eta onta teh teu jadi milik sasaha di mana dipencit teu meunang didahar teu aya nu ngamilik gitu jadi ngaharamkeun kana perkara anu geus dihalalkeun ku Allah seperti contoh jeung urang jahiliyah teh lamun in qadamtu min safari panaqati aw bahiri saibatun lil asnan baheula teh sakitu lamun urang balik nyaba bari salamna tepi ka imah mangka ieu onta saya dipake sesembahan untuk bapak dewa untuk tuan dewa nyata kana tapekok cara ayeuna urang lamun rek nyieun imah di bedi itu mah di batur sok masih ngene hayat teh nyieun imah di pacoran kunaon tah geuti hayam dikurilingkeun di kiriman geus kibarat lain itu bacaan salat yasin bacaan tahlil pakai salat tahajud pakai witir pakai naon deui imah teh nawilu tuyutakum bi sholati wa qiraatil Quran lain dikuriling-kuriling jalan zaman kalau orang baheula urang baheula bisa kitu teh dorong ngadegkeun imah geus ngadegkeun imah dikeceretan batu tatapakan teh putih hayam kalau urang masuk tidak engkau mesti dikeun ketina unggul ka di rumah ari urang jahiliyah mah lain kitu aya onta teh geus dinadarkeun disembahkeun dipake sesembahan keur naon keur tapekok sanggeus dipake sesembahan keur tapekok sanajan bari eta onta geus dipencit eueuh nu meunang ngadahar hiji acan teu aya nu ngamilik teu aya naon teu aya nu miboga kana eta eta disebutna saibah aya al-bahiro mah nyata naon al-manduratul laban lil asna onta anu dicawiskeun susuna keur tapekok sarua eta ge susuna teu dialak ku manehanana naonna deui dagingna ontana teu meunang dipencit jadi orang-orang jahiliyah dina zaman baheula ngaharamkeun kana perkara geus jelas-jelas dihalalkeun angtakulu marata lamun ngawangongkeun kana perkara nu teu nyaho kana pabin ahang anu teu aya di Kanjeng Nabi Ibrahim itu lempengna nanti diantara onta teh wal wasilah
jumatan faidas taubaha soro atiqon lil asnam. Kalau mana kareon tak anu geus dicawiskeun geus dinadarkeun ke sesembahan untuk Nyi Roro Kidul. Aya huluna teh nya urang besok aya dibawa ka sisi laut. Dibawa ka sisi laut, diarak di jelema, ditumpengan, di huluan, hulu sapi di huluna teh. Komo aya pejabat pemerintah ngilu nuturkeun ka dieu. Nungkeun ngilu edan. Darangga gue dianturkeun ka sisi laut. Ke sisi laut teh lain dihakan ku maneh, di kamanakeun? Dipalingkeun kanggo Roro Kidul, kanggo juri-juri Grandu, kanggo juri-juri pantai selatan. Tah eta teh ulah gitu. Gitu. Tah ieu teh aya kieu teh martelakeun, hei urang pasir muncak. Hei urang Parunggahu, hei urang Gunung Sari, hei sakabeh jelema anu maca jeung anu ngadengekeun kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi ngajelaskeun yen sakabeh rezeki teh milik Allah, ti Allah. Jadi kulantaran sakabeh rezeki ti Allah, jeung sakabeh rezeki milik Allah, dahar kumaneh sakabeh perkara anu lengkapna ti Allah halalan tingkahna halal thayyiban kudu bari alus teu matak ngamadarakeun kana awak teu matak ngamadarakeun kana otak. Lain bodrek teh keur obat nanya dikonsumsi ngan hiji mah. Ieu mah ngahakan bodrek ketika 80 pel. Ketika lieur atuh jelema teh. Tah eta teh teu akur jeung hitom ti Allah. Aya jelema nyaho kucukung teh mata keureuh mata ngageringan kana sirah. Tah eta teh teu toyib teh. Kucukung teh nyaho mata ngaliurkeun kana sirah, tapi nalika aya jelema nganu konsumsi kucukung, mangka eta jelema oge naon deui geus teu akur jeung hitom ti Gusti Allah. Dahar kumaraneh kabeh perkara anu datang ti Allah mimma fil ardi di antara sebagian rezeki ti Allah. Kunaon make mimma? Minna militakin nuduhkeun kana teu sakabeh perkara anu datang ti Allah halal. Da aya di antara perkara anu datang ti Allah min didinya teh kitabin nuduhkeun kana sakabeh perkara anu dongkap ti Allah teh halal. Naon sababna? Da aya perkara anu datang ti Allah, daging anjing di dalam usaha. Di dalam usaha nih teh ari bagong dijieun usaha. Dijieun usaha bagong teh ku Allah, bagong didamel ku Allah, anjing didamel ku Allah, tapi eta anjing jeung bagong teu halal. Maka kalimatna mimma di antara sebagian perkara anu dongkap ti Gusti Allah, di antara sebagian rezeki anu memang geus dirizqikeun ku Allah kaulan. Kulu mimma fil ardi halalan tingkahna halal. Teangan rezeki teh anu halal. Hei nu ngawakon, hei nu ngadengekeun, hei anu nempok, hei anu ditempokeun, hei urang pasir kuncang, hei urang Parunggahu urang Gunung Sari. Kabeh jelema mihape euy barang dahar teh teangan perkara anu halal, perkara anu halal. Mangkomar boga pare-parena meunang mancong tina dalanan batur. Asalna sawah mangkomar teh 1 meter. Ayeuna mah jadi 1 meter sajengkal. Anu sajengkalna dipelakan pare ketika parena jadi beas, jadi bangsal. Geus jadi bangsa, jadi beas, geus jadi beas disanggeutkeun. Geus disanggeutkeun mangka mangkomar keur ngadahar perkara anu halal. Haram. Naon sababna? Sabab pare anu dicecepkeun dina tanah ngan sajengkal teh adalah
hasil perkara gasap tina barang anu batur. Da tanah komaman ngan sameter, tanah api komar ngan sameter dileuwihan jadi sajengkal man gawe oge haram. Nu sajengkal dijajabkeun pare dina tanah anu haram eta man gawe tapal jadi pare haram. Jadi bangsal eta pare teh jadi bangsal. Geus jadi bangsal digiling jadi beas, geus jadi beas jadi naon? Jadi sangu, geus jadi sangu di dahar. Tah eta pare tina tanah haram, nu jadi parena pare haram, bangsalna jadi bangsal haram, beasna jadi beas haram, sanguna jadi sangu haram. Nalika diuapkeun urang keur ngadahar barang naon? Haram. Di antaranya cacak leutik. Oh, ari perkara halal jeung haram teu bisa diunang, teu bisa disapirakeun. Ceuk Kanjeng Nabi al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun. Perkara anu halal jelas, perkara anu haram jelas. Ieu halal ieu haram geus jelas adanya. Allah meuletik dina perkara anu haram. Contoh dina zaman baheula cenah aya hiji kiai teh kita ingat aya ustad balik orangan, aya bangsat poe ini teh hiji makom ka hiji makam istilah sia mah di mana-mana aya nu pae nanyar keneh man kaeta bangsat teh sok dimangsat ke kapoe ngan kabeneran eta mah kapoe ke Allah datang beunang mangrupa hiji kaanehan anu teu biasa. Nalika ngabongkar makam nu anyar keneh ari efek teh makam hiji ustad beunanya. Geus dibongkar teh efek teh kasampak teh ustadna teh keur disiksa. Pas keur disiksa kitu kumaha? Ngobrol jeung bangsat. Geus ngobrol kumaha? Naon euy maneh teh make disiksa. Nyata urang teh euy baheula teh balik onangan. Nu onangna manganun. Ari manganun teh kira-kira manang urang teh mere daging lalian sararea. Daging sapi, daging kuning teu arasa. Atuh urang teh keur mahuntung geus rada garoreng, atuh nyarolap nyungil urang ripuh teu geunah. Di jalan balik teh leumpang aya pager nu mampir mah dicabut teh urang teh. Henteu dicabut jeung pagerna, disobekeun saeutik dipake nyeuhieun. Ari efek teh urang euy disiksa ku Allah ladang tina ceuhieun nu asalna tina pager mampir mah cacakan ceuhil komo dihakan jeung pager. Komo lamun didahar jeung pagerna cacakan ceuhil. Duh haram teh ya. Urang sadaya empok kana kekurangan urang. Hebat urang. Thayyiban bari nu alus nu sehat nu temandatna madarakeun ulah leuwihkeun dahan nu halal nalika loba teuing teu thayyib. Contoh, urang barang dahar kuduna biasana kapasitas udang urang teh sapiring atawa 4 colek, anu 4 colek, 3 colek, 2 colek. Ari kali-kali urang nyiuk teh 10 colek. Da kasih keneh beudeuh teh sadaya teh. Di badeutana tapi ngabukangan bunghat beuteuh urang teh teu toyib kapun jeung kitab di Gusti Allah. Halalkeun perkara dihalalkeun ku Allah, haramkeun perkara diharamkeun ku Allah. Sakabeh perkara anu maneh disebutkeun hei urang Makkah, sakabeh perkara anu maneh disebutkeun haram jeung maneh di antara lawan-lawan geus dipake sesembahan ketika teu kahangan dagingna, teu kahalau petina, maka eta onta teh keur ajeub Allah halal
Ayeuna urang hirup di dunia terus-terusan nutur-nutur papaes anu dijieun ku setan. Tah mangka urang jadi jelema anu rugi. Hei kakabeh manusia. Ulah nuturkeun maneh kabeh kana jalan-jalan setan. Innama yanurukum pasti namarentah setan ka maraneh kabeh bisui kalawan kagorengan wal fahsya jeung kana kagorengan moal henteu ka setan mah geus kitu ti dituna. Lamun setan urang hayang karojoy kana jalan kana naon hayang mung kana lalajo dangdut setan mah tereseupeun terus we urang teh dimarentah pikeun lalajo wal fahsya jeung kagorengan kalakuan goreng wan taqulu ala Allahi ma la ta'lamun jeung parentah setan di antarana nitah setan ka maneh pikeun ngawangkong kana perkara anu maneh teu nyaho disebut migawe pabin torojol we jelema bunga anu ngawangkong aya binah ge wah tahlil teh binah muludan teh binah rajaban teh binah segala rupa perkara manakib binah wah pokona mah binah tah an binah tidinya teh dina hadis kanjeng Nabi inna likulli bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Binah tidinya teh hiji kata benda tiap-tiap benda ngabogaan sifat jayadun jaya boga sifat teh bageur korek jangkung pendek tah teh binah tidinya teh sim nakira ngabutuhkeun kana sifat innalikul bid'atin sayyi'atin itu kuduna sakabeh perkara anu binah bari goreng mangka eta teh dolalah. Tah urang sadaya sok diparentah ku setan pikeun ngawangkongkeun kana sakabeh perkara anu urang teu nyaho minta di malam yuhrim di antarana setan marentah maraneh kabeh hei manungsa pikeun ngahalalkeun kana perkara anu geus dihalalkeun atawa sabalikna pikeun ngahalalkeun kana perkara anu geus puguh ku Allah diharamkeun. Nu halal diharamkeun, nu haram dihalalkeun eta teh lengkahna setan. Ngadu hayang haram eta teh lamun aya jelema ngahalalkeun kana ngadu hayang eta teh geus tuturkeun parentah setan. Judi mabok jeung sajabana haram palaban migawe mah neraka ngan tepi ka jelema geus boga pangapatekana dina hate ngahalalkeun kana judi ngahalalkeun kana ngadu hayang ngahalalkeun kana sagala perkara geus diharamkeun nyata Allah mangka eta jelema teh geus jadi anak buah kahiji setan. Lamun diukur ngadu pakarangan Allah mah nyaho ieu teh haram ieu teh kageur aya teh dosa tah eta mah anak buah ka dieu. Lamun geus puguh nyaho mah nekatkeun haramna bari sieun ku Allah ngan ngadu hayang keneh tah eta mah anak buah ka dieu. Pokoknya berkurang. Mudah-mudahan ada manfaat ke pribadi jeung ke batur. Ukurangna kabodohan pribadi anu leresna taufik sareng hidayah ti Gusti Allah. Mudah-mudahan upami aya lepat sing aya dina panghampuran Allah. Upami aya leres sing jadi amal sing aya lawuran gesan bakal ibadah ka Gusti Allah. Usiku wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lana bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mulaya sholli wa sallim ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.